Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakali orang maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maka Allah bakal nurunkeun 10 rahmat. 10 kali orang maca sholawat ka Kanjeng Nabi, Allah bakal nurunkeun 100 rahmat. 100 kali orang maca sholawat ka Kanjeng Nabi, Allah bakal nurunkeun 1000 rahmat. Jeung ketika lisan orang mampu maca sholawat ka Kanjeng Nabi alfa marra, tegasna mah 1000 balikan, la yamutu hatta yubashira lahu bil jannah, moal waka dimautkeun ku Allah kecuali maut nyandak pangbubunga syurga. Lain amin amin sholawat. Sholawat teh kudu di madrasah hungkul, sholawat teh kudu keur pengajian hungkul. Sok hiasi kehidupan orang sapopoe dengan membaca sholawat. Ibu keur ngasuh budak, keur mepende budak, nimang-nimang budak teh bari sholawatan osok tara. Da benten Bu asuhan sepuh kapungkur jeung ayeuna. Kapungkur mah nimang-nimang budak teh bari sholawatan, nu diucapkeun kalimat sholawat, nu diucapkeun kalimat-kalimat thayyibah. Ti alit keneh orok teh geus dikenalkeun kana kalimat-kalimat Allah, mengagungkan Kanjeng Rasul. Ari zaman ayeuna ibu-ibu nimang-nimang budak bari dikieukeun, Yamet Kudasi. Betul. Cek budakna Mang Yamet saha gitu. Leres dah. Ibu-ibu zaman ayeuna nimang-nimang budak mepende budak teh bari dikieukeun. Meuni katep-katep teuing ieu teh putla caha. Atuh budakna ngahuleng, da teu diaku ku indungna. Bapak oge sarwana deui. Balik jalan-jalan bawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budakna. Ayah puyang. Ayah pulang, dicadel-cadel. Bawa ecek, mawa keresek. Da si bapak teh terharu, ger disampeurkeun budakna bade dikieukeun. Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh putla caha. Atuh budakna munur bari nunyuk budak sia. Atuh ibu budak dikitukeun lieureun, jadi sabenerna kuring budak saha cenah. Leres teh. Sok mepende budak nimang budak teh bari sholawatan. Kapungkur mah lamun murang kali hoyong nuang katuangeun anu teu sok dikumaha heula. Dibeuweung. Ayeuna aya keneh nu sok dibeuweung? Teu aya. Aya blender cenah ayeuna mah. Kapungkur mah dibeuweung ku indungna geus lemut diuapkeun ka budakna bari sholawatan, bari ngucapkeun kalimat-kalimat nu sae. Atuh nu lebet teh janten barokah. Betul. Ari zaman ayeuna ibu-ibu ngahuapan budak teh ngadon nyanyi, dasar kau keong racun. Tuh budakna jadi weureu. Da barokahna barokah keong racun. Didik urang kali teh cing leres. Kawajiban sepuh kanu janten murang kalihna nu kahiji biayaaneun. Leres teh. Ibu-ibu budak teh tong boroning ayeuna geus ngajarentul kieu. Upin, kenapa kamu lari-lari Upin? Batur-batur caricing, yeu lulumpatan. Budak teh Bu nu kahiji biayaaneun tong boroning ayeuna geus lahir geus ngajentul aya budakna ti mimiti dikandung geus biayaaneun budak teh leres teh. Ibu-ibu nu hamil pan ripuh. Betul Bu. Bobo oge serba salah. Nyang ngigir teu enakeun, nang karak eungap, nang kuban bucat orokna atuh. Dahar riwang Pak ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah. Sabab nu antel kana kasur teh beteungna hungkul, tarangjang sukuna mah ngangkang jujuleutan. Kadupak we ku si bapak, muih siga gangsing. Betul. Ripuh ibu-ibu nu hamil teh. Ibu-ibu nu keur hamil osok nyiram. Ari nyiram biayaaneun teh. Jam 12 peuting hudang hayang rujak cuka.
Atuh budakna pas lahir teh jadi Hasyim. Aya oge nu nyiramna teh aneh Pak, hayang pais ti kotok. Salakina baueun oge dipais ti kotok teh, geus asak dibikeun ka istrina. Nah, geus dibikeun cek ibu, "Bapak, bieu Dede Utun ngaharewos ka mama sauna teh pek we hakan ku bapak." Betul, Bu? Ibu-ibu nuker hamil Pak osok enek bawaan mual hayang muntah. Sabab saripati makanan anu dituang ku ibu hamil diserap ku jabang bayi. Timbul enek bawaan mual hayang ningali salaki hideung hayang utah. Ningali mitoha galak hayang utah. Tapi can pernah abdi milari ibu-ibu nu hamil di pasien artos 5 juta utah. Aya teu di dieu nu kitu? Teu aya. Da sadena oge kana duit mah harare. Ripuh Pak ibu-ibu nu hamil teh matakan bapak cing nyaah ka pamajikan. Dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji. Betul. Sok aya di dia salaki nu teu nyaah ka pamajikan aya. Aya wae. Dina rumah tangga teh pasti salah sahijina aya nu ngagaduhan sifat goreng adat. Ibu gaduh salaki goreng adat. Dahar hayang kariam, baju hayang kari make. Betul. Aya nu kitu di dieu nyaeta salaki ibu tah. Aya keneh salaki anu sok ngomen masakan pamajikan. Aya ibu nyayur kurang uyah diasaan ku salaki. Cek salaki teh, "Gusti, rumah tangga 7 tahun can bisa keneh nyayur. Kan kurang uyah we sayur teh." Aya nu sok kitu. Nu belah mana si bapakna? Nu kitu mah salaki teu ngarti kacape pamaji. Da sebenerna mah Pak nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban salaki. Si ibu asa dipangmeunangkeun. Sakali deui nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban salaki. Istri mah kewajiban dengan ukur hiji, taat ka salaki. Sakali deui istri mah kewajiban dengan ukur hiji, taat ka salak. Mun ceuk salaki masak, masak, mun ceuk salaki nyeuseum, nyeuseum, mun ceuk salaki ngepel, ngepel. Ulah loba protes. Betul. Aya oge salakina bager, istrina nu teu bager. Aya nu sakitu aya. Nyata pamajikan bapak tah. Ibu suguhkeun salaki teh akhlak nu sae. Lamun ngalangkung payunan salaki cing rengkuh osok tara. Terang rengkuh. Kieu tah. Salaki dipayun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna, "Punten sayang." Atuh heueuh piraku punten monyet. Kudu romantis ka salaki teh. "Punten bebeb abdi bade ngalangkung ngeser heula sakedik." Osok kitu. Ieu mah sigana si bapak keur ngagoler katincak beheungna. Nepi ka disada engek. Sugan menta hampura dah henteu. Kalah ka dicarekan, "Tita saha cicing didinya?" Betul Pak. Tah nu kitu teh istri goreng adat. Leres. Da zaman ayeuna mah istri siga angkot. Kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Setoran loba nangkarak siga bakakak. Da ibu-ibu zaman ayeuna mah Pak paranasan nyarebret. Dina pangajian pasti socana ngareret kanu gelangna ranggeum. Balik ka imah ngahulang, teu beunang ditanya. Cek salakina, "Mah kunaon cicing wae?" Cek ibu teh, "Bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante."
Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh kadi urang cekek. Betul. Paranasan istri teh tetangga kebeli kulkas ibu nu paranas tiris. Muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tetangga kabeli motor anyar ibu nu ngebul. Ger diararomongkeun. Cek nu belah dieu, Bu tuh tingali si itu mah meuli motor anyar. Cek nu belah dieu, ah eta mah meunang nganyuk. Apal ti mana eta meunang nganyuk? Kaciri nganyuk mah sorana teh ngiridit. Betul. Kade ibu tong paranasan kudu mah kieu ka salaki teh. Bapak tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari bapak iraha. Ibu bade kitu ka salaki. Bapak hoyong dikitukeun. Si bapak belah ditu mah cari cingwe sigana sieunun ya. Cek si bapak teh neng nais bapak mah borora pamajikan 2 hiji ge geus ripuh betul Bu. Betul puguh ibu nu ngaripuhkeun. Terus tapi Pak sok sanaos kitu istri mah dina rumah tangga teh sebagai pondasi. Betul. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe conge. Eta teh lolobana diurus ku istri. Matakan bapak cingnya ka pamajikan. Sabab hamilna ripuh pamajikan mah. Ayeuna bapak ti kebon manggo sampe sakarung karasa cangkel bisa diecagkeun heula. Ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula ka salaki. Sugan kitu dilaan heula disimpen kitu bisa henteu? Teu bisa. Istri mah ditanggung sendir. Hamilna ripuh. Ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri. Taruhana nyawa. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan. Damanya kawar teu marek dahan. Cek bidan, sok ibu geura naik kana kasur. Nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna, atuh heueuh da tarik tambang mah Agustusan. Cek bidan sok ibu geura heujeunkeun. Ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh leres. Nyeri, ngesang ngoprot. Cek salakina, mah nyeri bapak. Mah hareudang bapak sok atuh tiupan. Rewas hampura dihaja. Tong tarik teuing bapak, kunaon mama bau. Beteng mules irung mah cager. Terus ibu jawab cing jujur saking setiana salaki ibu nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki ngilu ngaheujeun teu. Cing tarik ngilu ngaheujeun teu. Sugan di dia si bapak ngilu ngaheujeun. Ibu borojol budak salaki borojol tai. Matakan bapak cingnya ka pamajikan teh. Sabab perjuangan seorang ibu luar biasa. Perjuangan Bu Haji ngalahirkeun Jang Alif oge luar biasa. Mudah-mudahan masing janten sabab lebet kana syurgana Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Budak teh ti mimiti dikandung teras ngalahirkeunana. Teras diurusna ti mimiti TK, SD, SMP, SMA, kuliah eta teh sadayana biayaan.
Leres hiji cenah kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna nyaeta ngabiayaan. Nu kadua kewajiban sepuh kanu janten budakna naon nguruskeun. Teu cukup dibiayaan, teu cukup dipasihan jajan, tapi kudu diurus. Zaman ayeuna tingali di kota seueur murang kalih anu teu diuruskeun ku indung bapana, kalahkah diuruskeun ku pembantu. Aya nu sok kitu. Memang orang tuana kerja kanggo budak, tapi budak teu ngengengkeun kasih sayang tinu janten kolot, betul? Ade budak uruskeun. Diuruskeun ku bapana, diuruskeun ku indungna, saha nu pangseueurna ngurus budak. Ibu-ibu matakan salah sahiji contoh istri ahli surga, salah sahiji ciri-ciri istri ahli surga nyaeta anu sabar ngurus budak. Ibu osok sabar ngurus budak, osok dicarekan, tah ulah nu kitu teh. Ieu mah dititah mani hararese budak teh, diciwitan ku indungna, "Geura mani." Budakna teh harejo. Gering we tungtungna mah. Digeus gering dibageuran. Ujang bade emam, diwapan ku mamahnya. Cek budakna ari cager nyiwit sia mah. Urus budak teh cing sabar ulah aral. Bapak ulah ari ka budak, "Jang ulah udud," ari bapana ngarokok. Aya nu kitu aya. Nu belah mana si bapakna? Ngadidik budak zaman ayeuna mah ku tingkah laku, lain ku omongan, betul. Bapak-bapak zaman ayeuna biasana ka budak teh sok kieu nalika ngong adan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek budakna, cek bapana ka budakna, "Jang kadenge geus adan jugra ka masjid." Salah nu kitu teh, kuduna kieu, "Ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid." Kartos teh. Tadi mah jug ari ieu mah hai. Tadi mah nitah ari ieu mah dibareng. Contohan nu sae lain omongan hungkul. Temempan omongan mah. Ibu-ibu ka budakna, "Neng ieuh tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, adi ece bubudugulan." Di dieu sadayana ngarangga tiung. Unggal dinten rapih siga kieu. Siga nu heueuh ayeuna marake tiung. Bubar we pangajian pan dibaruka tiungna teh. Hareud ararat bayeung. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make kaciri nyararengsol. Mentong diomekeun jadi kanyahoan. Kahartos henteu ya. Kahartos henteu ngadidik budak kudu ngadidik budak zaman ayeuna lain make kekerasan tapi make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku baginda Rasul. Contoh anu sae lain omongan urus budak teh cing leres. Dua cenah kewajiban sepuh kanu janten murang kalina nyaeta nguruskeun. Nu katilu kewajiban sepuh kanu janten budakna ngadidik. Teu cukup dibiayaan, teu cukup dibere jajan, teu cukup diuruskeun hungkul, tapi kudu dididik budak teh. Lamun teu tiasa lebetkeun ka sakola, lebetkeun ka pasantren, cina diajar jeung guruna, cina diajar jeung ustadna. Barangkali ibu disakolakeun teu, aya nu ayeuna di SD aya geura balik. Kenang nu yah kieu di SD. Panu ayeuna cek abdi mah. Sok sakolakeun budak teh. Didik ngurang kalih tina hal anu terkecil. Seperti contoh nginumna baginda Rasul. Osok ngadidik budak siga kitu.
pernah nyontohan murang kalih cara eut nu sae. Nah jempling. Ibu osok ngajarkeun murang kalih cara eut nu sae. Terang henteu? Hoyong terang. Wios contohan ku abdi. Urang nginum heula. Samaruk abdi dibere nu kieu bunga. Ieu. Tah sabab eta mah cai murah. Ieu mah cai murni. Ku sabab murni jadi murah. Ari ieu mah pan aya rasaan, betul henteu? Cara minum baginda Rasul diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Bari calik. Abdi nu eut hadirin sadayana nu ngitung. Siap? Bismillah. Alhamdulillah. Hitung Bu, 3 kalikeun eutna baginda Rasul mah. Dihitung, siap? Sakali deui. Bismillah. Hiji, pan tadi mah acan. Balikan deui. Terus si bapak itu sigana 2 minggu deui diumumkan di masjid. Sok Pak hitung, Pak. Balikan deui. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. 2. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kalikeun. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Dina masing-masing nu tiluanana. Aya oge nu kieu diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah 3 kalikeun. Henteu sakali-sakali siga nu bieu. Kieu contona hitung deui. Bismillah. Cing bener atuh Kang geus SD acan eta teh. Manya karek sakali 13 cenah. Lulus TK henteu? Hitung deui Ibu, bieu karek sakali. Tah, alhamdulillah. Kahartos. Nu kahiji mah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah, dina masing-masing nu 3. Ari bieu mah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah 3 kali. Aya cara nu katilu. Nu katilu kalimah teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, disakalikeun. Biasana murang kali lamun uih sakola haus sagelas langsung diseepkeun. Aya nu sok kitu? Tah ulah nu kitu teh. Contohna kieu. Tah nu kitu mah ulah. Sabab ngawaris kana mangmang, terang mangmang. Lamun urang keur salat sok aya paribasa kieu. Ieu teh rakaat kahiji atawa kadua nya. Sok aya nu kitu, tah salah cara eut eta teh. Matakan ti ayeuna mah benerkeun. Bieu mah contoh. Geus beak ayeuna mah. Teraskeun Bu. Masih kiat setengah jam. Sajam kiat. 2 jam. 3 jam. 4 jam. Nepi ka subuh. Berarti di dieu mah sadayana ahli ngawadul. Piraku nepi ka subuh kuat cenah. Wihan deui nu kahiji budak teh biayaan. Nu kadua urusan, nu katilu didikan. Nu kaopat budak teh arahkeuneun. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih pinter lebetkeun ka sakola.
Lamun hoyong gaduh murang kali ahlakna saya lebetkeun ka pasantren. Bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha, ibu nu nangtukeun budak gedena ahlakna rek siga kumaha. Betul. Da budak mah kumaha indung bapakna. Murang kali teu tiasa milih jalan hidupna sorangan. Tapi kudu diarahkeun ku indung bapana, betul. Mangga nyakolakeun budak cing luhur. Nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang, tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapana. Gara-gara teu dipasantrenkeun, teu diajarkeun akhlak anu saha. Da zaman ayeuna mah berat keneh kana sakola daripada pasantren. Di mana-mana eta teh. Di dia sami kitu. Tingali budak rek sakola PAUD diantarkeun ku indungna bahkan ditungguan. Bu, ibu, budak rek sakola PAUD diantarkeun ku indungna bahkan ditungguan. Budak sakola belajar di jero kelas, indungna di luar ngarumpi. Siti kamu mau kemana? Indungna di luar ngarumpi baso beak 2 mangkok sewang eta teh. Bari nungan budak. Sok aya nu kitu ibu-ibu nu make kerudung kumaha. Budak rek PAUD mah dianterkeun. Tingali budak rek sakola SD, Pak, ti luhur nepi ka handap kabeh meuli anyar. Topi anyar, kerudung, saragam, sapatu, buku, pulpen anyar. Nah ari budak dek masantren cek mangna, jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut emang baheula. Budak dek naik Quran cek indungna, jang da Quran mah ti baheula ge kitu-kitu keneh sarua aya urut emang keur masantren. Di mana mah Qur'ana itu di goah. Dicanda ku budak napek mah Qur'ana geus balolong sarobek. Cek budakna mah geuning ieu Quran teh sarobek ieu balolong. Cek ibu teh leman ayeuna mah aya super glue. Ngetek budak teh ngeleman Quran. Nepi ka alam nasroh ngareneng jeung alam taro. Cek akina jang geus nepi ka mana ngaji teh? Geus 2 alam, Bah. Da puguh ge ngarendeng, betul. Kade kudu seimbang antara sakola jeung pasantren. Nah cenah Neng Nais zaman ayeuna make teu saimbang sabab ayeuna mah santri dipandang sebelah mata. Cek masyarakat, Neng yeuh tong daek masantren bisi madesu masa depan suram. Ganti ku urang santri, madesu lain masa depan suram tapi masa depan sukses. Malahan cek masyarakat aya siirana kieu. Ulah daek meuli terima loba cucukan, ulah daek ulin jeung santri, santri mah loba budugan. Aya di dia santri nu budug, usum kene santri barudug, keun bae santri mah budug oge barokah. Cing cirining kuman jeung tumilah yang ngilu ka surga. Tingali Pak koruptor aya teu nu budug, maling aya teu nu budug, teu aya sabab kuman oge alimeun ngiring kana neraka. Leres, matakan hidup santri, laleuleus kitu santri teh. Hidup santri, hidup budug. Budug hidup cenah. Bae kumaha akang lah. Matakan sok bu kedah seimbang sakola jeung pasantren. Kartos henteu. Nah cenah Neng Nais zaman ayeuna make wajib nyakolakeun budak, wajib masantrenkeun budak. Sabab lamun zaman ayeuna murang kali hirupna jauh ti para alimil ulama bahaya. Kumaha keteranganna kieu? Falaula bi'ilmil ulama lasaran
Lamun jelema hirupna jauh ti pada alimil ulama tegasna mah tara daek ngadangukeun papatah tikia. Maka niscaya sifatna teh akhlakna teh bakal kawasato. Bakal siga heu. Nauzu. Naon cenah contohna Neng Nais? Kieu. Jawab ku sararea cing kompak. Ari monyet sok dahar tara. Kurang tarik monyet sok dahar tara. Monyet sok nginum tara. Monyet sok sare tara. Monyet sok salat tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok dikir tara. Monyet sok puasa tara. Monyet sok zakat tara. Monyet sok ka masjid tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok dikir tara, jelema sok puasa tara, jelema sok ka masjid tara. Berarti lamun aya jelema anu hirup di alam dunia pagaweana teh ngan kur dahar nginum jeung sare palebah salat tara ngaji oge puasa oge zikir oge ka masjid ge nu kitu teh tong bari ningali ka abdi atuh Pak RT nya molotot nya ngagorowok monyet kartos henteu Bu kartos henteu matakan urang mah cing dararaek ngan ibu cing dararaek mah santrenkeun bud sakali deui indung bapana nu ngarahkeun budak gedena rek siga kumaha matak pikirkeun ti ayeuna gaduh murang kali teh tanggung jawabna ageung kahartos hiji cenah urang teh kawajiban kanu janten murang kalih ngabiaya kadua ngurus katilu ngadid kaopat ngarahkeun kahartos Bu barade diamalkeun tang insyaallah lah nah biasana di urang mah insyaallah teh hartosna moal contohna ibu ditaros ku tatangga ibu bade ka pangaosan mingonan muhun insyaallah nyusul pan teu datang-datang terus teh matak barade diamalkeun bade urang doakeun mudah-mudahan ieu jang alif masing janten murang kalih anu berakhlak amin ya Allah ya Rabbal kudu berakhlak ka saha cenah Neng Nais nu kahiji alladzi khalaqaka yang menciptakanmu nyaeta Gusti Allah al adab fauqal ilmi adab teh luhureuna ilmu kahiji urang kudu berakhlak ka Allah mudah-mudahan jang alif masing janten murang kali anu soleh amin ya Allah ya Rabbal kumaha carana berakhlak ka Allah akidah lurus ibadah bagus sakali deui akidah lurus ibadah bagus zaman ayeuna Kang seueur nu ngaku nabi aya tukang baso ngaku nabi ngaranna teh Tukimin pan ngaruksak kana sholawat lamun ka Kanjeng Nabi Muhammad mah pan cocok Allahumma sholli ala Muhammad cocok teu cocok ari ieu mah Allahumma sholli ala Tukimin cocok teu urang cing yakin dina hate yakin akidahna teu aya deui nabi jeung rasul sabadana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luruskeun akidah zaman ayeuna dina TikTok aya tren anu ngaruksakeun akidah remaja tren naon menta ka langit terang henteu langit bisakah kau turunkan jodoh aku ingin bertemu tanpa mencari kitu dina TikTok abdi dek nanya ari nu masian jodoh saha Allah tapi nah ieu jeung menta ka langit betul teu ruksak akidahna ya kade kanu teu acan nikah abdi berpesan neangan jodoh kudu kanu siga satpam
Nah satpam mah perumahan oge dijaga apalagi kamu. Betul. Lamun milarian jodoh kudu kanu siga santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ke surga apalagi kamu. Betul. Tong menta kalang langit. Zaman ayeuna akidah remaja diruksak ku tren-tren TikTok. Naon ayeuna nu teu bisa ditingali dina TikTok. Terus teh kamari anyar keneh Pak, tukang cau rarugi gara-gara salam dari Binjai. Tangkal cau beak ditonjokan. Leres. Beres salam dari Binjai, datang deui Mang Yana ngarungkadkeun sa Indonesia. Aya Mang Yana? Oh iya. Sanes Mang Yana iya. Mang Yana. Yo abdi bade naros yo ka Mang Yana, kumaha orai koneng teh. Karunya ece orai koneng jadi dipitnah. Nu akhirna kabeh jurig dicadas Pangeran Daremo. Hayang Mang Yana ditangkap polisi. Allah Karim. Pandijieun we laguna. Yana kudasi, Yana kudasi, Mang Yana ngeprank. Taganing arapa. Mang Yana na kabur. Tepuk tangan atuh kanggo Mang Yana. Alhamdulillah Pak Mang Yana datang ka dieu mah nga-MC. Ibu-ibu peting-peting dititah tepuk tangan, nurut tepuk tangan. Kieu ramena ngaji jeung budak TK teh. Ari ieu mah nu diharep pantes TK taman kanak-kanak da belah ditu mah taman kadaluarsa. Kade berakhlak ka Gusti Allah, akidah lurus, ibadah bagus. Da memang nu namina ibadah teh hararese. Leres teh nu namina kana ibadah mah berat di mana-mana, betul. Ibu nonton sinetron sajam 2 jam kuat. Ari dipake maca Quran 10 menit asa berat. Leres gitu. Abdi bade naros, ari nu engke nyalametkeun di akhirat 2 jam nonton sinetron atawa 10 menit maca Quran. Nu mana? Gening apal. Tapi hararese maca Quran teh betul. Wajar lamun kitu. Matakan pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Nu ngaran ibadah teh moal kaharti. Lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, munggu hawanap. Cawerang. Abong kana mu baligna leutik. Barade moal ieu teh. Sakali deui ibadah moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, munggo hawanap. Eta aki-aki di tukang susu. Kela ieu marake pampers henteu. Tong seserian si ngompol. Wios abdi ceramahna dikieukeun. Atuh da ngaos teu dikieukeun mah aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Matak wios dikieukeun. Da ieu mah syiar Pak, ari syiar teh siga vitamin, ari vitamin kudu amis, betul. Ibadah teh berat. Salat berat, ngaji ge, puasa ge, sodakoh ge, ka masjid ge, berat. Manggo jukut ge berat cenah. Oh sok manggo jukut. Jang naon?
sugan teh tuangan nyalira. Ibadah teh memang leres akur di mana-mana oge berat. Ibu-ibu tingali zaman ayeuna ngisi pulsa, ngisi kuota 100.000 henteu lebar. Tapi ngisi kotak amal dina saku aya 50.000, 20.000, 10.000 jeung 1.000. Kira-kira mana nu diasupkeun? Tah geuning ieu pelakuna di dieu kabeh. Berarti terbukti nu namina ibadah teh berat. Kade urang dia mudah-mudahan masing saya ibadah ka Gusti Allah. Urang doakeun jang alif engkina masing janten ahli ibadah. Tadi nguping saur kersana guru jang alif panginten di TK cenah pinter, menghafalna cerdas. Eta penerus bangsa kaituna. Mudah-mudahan masing janten penerus bangsa anu berakhlak, anu manfaat kanggo masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kade akhlak ka Gusti Allah, akidah. Jadi cari cing wae eta. Di Cipongkor mah jamaah teh osok gaduh gelar barho begitu bubar poho. Ari di dieu mah cingho cicing oge. Akidah ka Gusti Allah, akidah lurus, ibadah bagus, akidah ibadah bagus. Moal hilap deui moal. Hiji cenah akhlak nu kudu diperbaiki, akhlak anu kudu disaekeun teh ka Gusti Allah. Nu kadua akhlak nu kudu sae ka orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan jang alif masing janten orang nu berakhlak ka sepuhna. Amin ya Allah ya Rabbal. Zaman ayeuna ngeri Bu. Seueur murang kali anu ngalawan ka sepuhna, seueur budak anu nyiksa inung bapana sorangan naozo. Sabab naon? Kurangna didikan akhlak. Siapapun kita, apapun derajat kita, seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi jabatan kita, di hadapan kedua orang tua tetaplah merendah ulah sombong. Sabab urang moal bisa sukses, lamun eueuh doa tinu jadi kolot. Abdi ge moal tiasa nyarios di dieu, lamun teu aya doa tinu janten sepuh. Matakan abdi pami di bumi teu wantun ngalawan ka sepuh teh. Cek pun rama nyuci piring, teu wantun nolak, hoream oge sok maksakeun. Bari nyuci piring sok ngalagu India. Terang lagu India. Lagu kentong. Kieu laguna. Siap? Siap ngalagu heula siap? Boleh curia, boleh sajana. Hai mai ho gei tere sajana. Tere menjana wa tatamar margaya. Arapal gening ya ibu. Ari hartosna apa henteu? Artikeun tong. Kieu artina. Mani haroream pisan. Adek maksakeun da bisi teu dibere jajan keur sakola. Bilih aya nu teu acan terang abdi masih sakola nembe kelas 3 SMA. Di mana? Di UGM. Apal UGM? Universitas Gigireun Masjid. Abdi mah hoream oge kajian keneh maksa keun daripada ngalawan. Sabab ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridona Allah aya dina ridona kolot. Murkana Allah aya dina murkana kol. Kahartos teu barada diamalkeun. Jadi tadi Neng Nais teh ngebahas naon cenah. Kade Kang lah ditaros ku tatangga nu teu ka dieu ngebahas naon eta Neng Nais teh. Eta we nu nerapna teh hiji. Uihan deui bilih hilap kawajiban sepuh kanu janten murang kalina hiji. Tah nyora hiji cenah duaan. Hiji, 2 ngurus, 3 ngadidik, 4 ngarahkeun. Urang teh kudu berakhlak ka saha wae hiji ka Gusti. Kumaha carana akhlak ka Gusti Allah? Akidah lurus, ibadah bagus. Nu kadua
kasaha urang kudu ahlak teh? Ka ibu ramah, ka hartos moal hilap deui moal. Insya alhamdulillah sakitu we ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kahar. Mudah-mudahan naon rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna, khususna kanggo abdi, umumna kanggo urang sadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.